Enjing-enjing na ngadamel nasi goreng siangna nonton kontes dugol sareng marawis. Kaleresan dinten ayeuna teh masih kene libur janten sararantai gitunya, tapi ieu teh teu acan sarapan, hayu urang sarapan heula. Ayeuna mah urang ngadamel heula sarapanna nasi goreng. Nogna ge bade ngangodua ieu mah ngarah wareg. Kamari teh ieu teh gaduh sesa sangu dinten. Entos salit deui ieu teh pameng atuh da hayu we dihanit-hanit mageningan janten hayu we urang damel nasi goreng. Gaduh sesa peuteuy ieu teh salit deui janten hayu urang lebetkeun jantanna teh ieu teh nasi goreng spesial da nganggo telurna 2. Apa nasi goreng pete? Kenelah namanya nasi goreng nanaon ge. Hayu we urang tuang ayeuna mah. Tah ieu teh atos siang, ieu teh abi teh bade ka ditu ka payun bade nonton kontes dugol sareng marawis. Tah sateu acan kontes, ieu teh aya acara nyawer heula panganten, janten hayu urang ngiringan heula nyawer. Beres nyawer teh geuning asa lapar ieu teh hayu ayeuna mah urang jajan heula. Nu pertama ieu teh abi teh meser somai. Mang meser somai 3.000 2. Nuang somai 3.000-an teh asa can wareg ieu teh. Ayeuna mah hayu urang jajan dimsum. Terus ayo jajan tapi kela asa haus ieu teh meser minuman we hiji deui. Acarana ieu teh atos dimulai ayeuna mah hayu urang nonton heula. صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وعدا والآل Tahungina mah ieu teh aya acara pangaosan.